Karanda asli. Aduh, aing kumahanya si juragan boga hutang nya tinggal sakieu deui duit nanti. Keur mah loba hutang tambah butuh keneh duit. Hujan kieu mah jigana moal datang ya si juragan nya. Aing bakal dicarekan ieu mah euy. Teu bisa bayar full. Tuh geuning ayanya si juragan. Hujan-hujan kieu cek aing mending molor we nya. Yang tugas lagi hutang deui. Nyumput heula aing. Mana eta jelema, aduh aing mah teu boga duit teh urang tagih lah kumana teuing ngesieun ku ieu mah ya kepet ieu aing mana eta jelema teh dah aing teh ngerieu ya. Aduh, sia sukanya mah ka dieu jeung hujan. ya tinggali geus renceng lah batu ali memayar Iya, lieur atau kumaha ieu teh? Setelan koboi ke luhurna ika handap cerah kok dikolor. ieu teh ledang hutang teu malayar Aduh, teu bayar. Aya naon atuh ka dieu dirareuwas. nyerek nagih atuh tah sok teh mun teu mayar dikepret ku ieu ya. Aduh, bahaya. Aya ieu teh. Mana ya teh cikan Kalem. Tuh, yang sakieu. nah ieu receh kan hutangna ge 150 hari maneh Esok kira hitung heula sabaraha eta. ayo Tong gitu. Lu kan karena kanu batu ali. mana itu Iya. Ya, abi kalem boga ieu. Mun hese ini kodok nage. ya sabaraha ieu 75 Iya. Tingali. naon Boga anu kieu. boga urang ge sok Ieu mah jang ka awewe. anjir yang awewe banyak Iya menang Kela. menang Bener. narik di Gunung Halimun ieu teh. asli Iya eta mah, euy Iya teh geus ditawar 50 juta. wah asli eta Teman tanyakan gerak. Jun ka dieu gerak. Jun, ka dieu lagi lah Jun. ya ieu teh tuh Lawang. sa ieu teh Iya teh. Aduh, bener. Ieu teh anu maturan dewek kemarin narik dia di Gunung Halimun. Halimun asli eta asli aing jangan ka awewe. bener jeung ka awewe Emang karanda mah anjir Karanda asli. Aku juragan geus gagah kieu sawah loba. mana ieu Di kantor boga. iya mah teu ingat itu apa ya tengah ganti wana iya mah iya mah ayaan ieu mah Padahal lagi suluman kadal. anjir suluman Suluman kadal. ya lah cikan hade euy bener yang karanda benang si Uti Benang tawa si Kokong si Kokong itu lagi cep. Lagi cep si Kokong. si Dede si Dede Homo eta. tuh bae lah bae lumayan ieu teh kumaha teh Iya teh. kan hutang teh 150 Bayar baraha eta. Bayar baraya, iya baraha. 50 10. Ya, 20 jadi 70 70 jeung 50. 75 tuh 125. Oh. 120. Kan ke. Kita 50. heeh Terus 20 50 jeung 20. 70 70 aja 50. 120 Ditambah 20. 140 10.000 Jadi pas. 150. Ini hutang mah lunas ya. Utang mah lunas sisa 2.000. Baik amahan we karunya. Tambahan karunya ya dan bunga bunga sama. 50 70 nah 70 ditambah 50. tambah 50 120 tambah 20. 140 140. Nah, ya bonus. benar benar Salam lah. salam lah